Para mitra sadaya nuju ngadaungkeun dongeng judulna nyaeta Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-40 nya teu karaos sabada namatkeun bagian ke-38 Mang Jaya neraskeun bagian ke-40. Dongeng ieu para mitra atuh sa episode. Namun para tamat aya di playlist, mangga buka di playlist. Aya dongeng nu judulna ieu para mitra sadaya nyaeta mun telepat mah ieu aya para mitra sadaya Rusia Curug Cikidang nya para wargi. Oge sareng aya gara-gara harta kitu gara-gara harta tarung perebut gelung aya para mitra mangga atuh salajengna para mitra urang teraskeun hanca dongeng anu judulna nyaeta Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS. Pamihoyong anu langsung tamat dina playlistnya tos seueur para mitra dongeng-dongeng Mang Jaya. Dina playlist eta disagedeungeun ti dongeng aya video-video khusus anu kegiatan Mang Jaya. Aya para mitra didinya alhamdulillah para wargi hartos namanya janten ngeusian media sosialnya para wargi ngeusian medsos gitu diantawisna tapi alhamdulillah upami mitra mika cinta Mang Jaya ngaros bingah kitunya hatur nuhun sasieun sabeunyireun kanggo hiburan pangbeberahmana. Mangga dongeng Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS nya bagian ke-40 Wilujeng ngadangkeun. Para wargi anu mulya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Kajiret ku Pitapak. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-40. Para mitra anu mulya, mangga dongeng urang teraskeun deui cenah para wargi ayeuna mah atuh Juragan Amir parantos anjeunna nyarios kanu janten garwana. Memang tina urusan anjeuna mika ngewa kanu jadi minantu terus akibat nanu ngakibatkeun anakna terus kabur memang ngarasa kaduhung oge kitu para wargi tos dijelaskeun permasalahanana cenah salakina anu ngaranna Mutiara anu kasebut Sukarna geus nyerenkeun dina surat mangga urang teraskeun aya sabagian kalimat nu ku Mang Jaya bade diwangsilan deui. Koloyong den Amir kaluar ti kamar teras tuang di kamar makan nyalira. Harima Upi harita teras ngurutan bitis Enden Winarni magi palai di peuselan. Salabeting di peuselan teh Enden Winarni ngageletis we nyaurkeun perkawis Sukarna geus ragrag kecap perantaraan surat nyerenkeun Neng Mutiara. Kitu deui perkawis carogena disaurkeun ayeuna mah tos sadar kalayan aya maksud bade nampi kasumpingan ingkang putra sareng putu. Janten serat anu tadi teh ti jangkarna Nen cek Ma Upi. Nya ti Sukarna cenah mah tadi katarima ti pagawe pos ku Ma Upi. Laras Nen Ma Upi nu nampina oge nya nuhun we ari tos kitu mah Nen. Ngaraos jongjon ka Nena sareng ka Anom. Mugi-mugi Neneng singaenga mulih kalayan aya dina kawilujengan. Mohon diemut-emut kadinya namah tong budeng-bujeng Nen kasebat ibuna sanos mah oge. Tos ngaraos sono hoyong enga-enga patepang. Utami nama hoyong tepang sareng tuang putu tadi teh geuning tada teuing we tos parawana Nen dupi surantana surantana los ka suranta sagala sumuhun dimaksa di Jakarta na teh di mana cenah Nen duka teuing da teu dijelaskeun di manana ku Sukarna oge nyebutkeun aya di Jakarta asa kumaha teuing geus taun-taun teu tepung jeung nu jadi anak incu ari diparengkeun datang moal teu asa dina pangimpian we bi Deku kumaha Nen bingah we nu aya sanos mah ge ngiring bingah malih dianti-anti ti kapungkur upami sarumping teh mah bari pada aya dina kawilujengan kedah ngayakeun syukuran Nen hiji tawis kabingah ku ayana putra sareng putu tiasa kempel deui cek Ma Upi setengah ngawawadianan kanu jadi dunungan. Puguh we syukuran mah atuh Ma Upi dupi engke di mana Neneng parantos mulih teh nah bade teras didahupkeun ka Den Rijal Nen. Jangan saur Nena jangkarna parantos masrahkeun Neneng teh cek Ma Upi ngalegot ka Den Rijal sabab manehna tiba heula mika hayang ka Neng Mutiara.
dikawinkeun ka Rijal kumaha ari mah upi kapan Rijal mah bejana geus kawin ka urang Raja Pola baru parantos nikah nen eta si borokokok monyong mah upi mah dan Winarni nepak kana leungeun mah upi da pugu mah upi mah jelema geh-geran ditepak terus ngagurubung tanya si borokokok monyong ditepak-tepak borokokok monyong borokokok cek mah upi keur kitu Torojo dan Amir tos tuang teh ngadon ngagebah mah upi ngahaja di heureyan hoyah borokokok blangpak pedubang pak blungkang kunclang badubang pak keung cek dan Amir nabeuhan atuh mah upi terus ngarengkenek ngigel kai nen Winarti gumujeng meningah kai ningali lanjangna ngarengkenek ngigel bari bujur guyat gijet teu beda ti entog tasa nyileungleum ari geus sadar mah ngajengkat bari kukulutus kaluar ti kamar nen mah kawasan ka kolot ai angertos kaheureyan teh aden mah kumaha itu anom duh mau pami aya tamu isin temenan mun bibi nya borokokok monyong nya mau upi si borokokok monyong borokokok panjang panjang aduh ai mah Gusti cek mah upi ngajelete hahaha sok aya wae dan Amir meuni asa suka gumujeng babara katakan sedang nu diheureyan mangagiyat terus ka tukang taksiran rarasaeun keneh tong sok diheureyan wae tu papahna karunya da geus kitu mah upi mah saur dan Winarni bari nyusutan Cisoca ramisak balas ngaraos gumujeng keun bae hitung-hitung hiburan atulah urang hiburan henteu atuh nanggap mah upi urang mah Waler dan Amir teras kaluar gek calik dina kursi di patengahan bari maos koran atuh kitu deui nen Winarni ku harita mah dikeresakeun ngangge kaluar ti kamar teras kapengker nyampeurkeun ka mah upi kasampak keur ngopi seupan hui meuni siga nu ngeunah cacamuilan jeung cai teh panas meunang ngagulaan keur naon mah upi meuni bangun anu tenang naker saur nen Winarni gek calik dina kursi kai ayeuna mah nen Winarni make kuat jag-jag leuleumpangan sagala ari mah upi diuk dina babalean nuju borokokok nen borokokok punten nen aduh da itu atuh anom anu kitu teh mah heureyan we ka bibi cek mah upi tah atuh nen ngaleueut pokna boga naon kitu ieu nen seupan hui nu tadi teh nama emut bieu bade kajaman teh nen moal mah ka diso teh karsel we batur ngobrol tah sae kitu nen kedah dijag-jagkeun barina oge ngemut naon nen kaungan murang kali alit henteu tuang nyaning angean seueur bumi sakieu asa raraosna cek mah upi suruput nguyup cai teh haneut meuni nyurupu abdi mah nu dipake pikir lintang ti mutiara we anu jadi jeung nu jadi incu geus 11 taun meuni belengles da lamun bapana mutiara teu kejem teuing mah cantang tu nu jadi anak jeung incuna ngajauhan waler nen Winarni emutanana tetep kanu janten putra sareng putu wios ulah diange emutan teuing nen jalan saur Uwah Haji oge insyaallah enjing pageto neng mumut sareng tuang putu bakal ka dieu kantur ngadoakeun ayeuna mah supados engal-engal mulih deui kalayan aya dina kabilujengan sadayana malih kumaha mati kamari keneh ge neng mumut asa kapirarai we nen boa anjeunna teh emuteun ka dieu panginten kahayang teh jol atuh isukan datang meureun asa meunang nyai tina kuburan sumuhun kahoyong mage kitu nen mung eta kumaha nen upami neng mumut kagungan dipicarogeun panginten moal tiasa nikah ari teu acan dipiraku jangkarna mah cek mah upi ngareret tuluy teu nya moal tepi ka teu bisa kawin lantaran dina suratna ge ti Sukarna geus nyerenkeun mutiara kalawan manehna nyebutkeun geus teu ngaboga-boga getihna satetes buukna salamar amekanana sadami geus nyerenkeun ti husul ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampal jabat ti kitu nyebutkeun geus ridho mutiara boga deui salaki meureun mana kitu ge geus teu kasubadanan kumanehana mah komo kitu manehna tas meunang kasumusibatan dalamun manggih kahirupan mah moalnya manehna ngirimkeun surat kitu ka dieu waler nen Winarni treng-treng sora jam disada 10 kali teu karasa waktunya relek nyaho-nyaho geus pukul 10 paingan di luar geus simpe alhamdulillah geus pukul 10 ieu teh mah rarasaan teh sore keneh da muhun nen teu karaos waktos teh nya geura kulem atuh nen bilih lebat angin teh mal mah upi teu hararese nen Winarni kalebet teras kebat ka kamar kasampak den Amir carogena tos kulem atuh goloyoh nen Winarni ebog kalayan di kampuh dugi kareupna kulem tibra
3 bulan ti sabada Sukarna ngirimkeun surat ka Den Amir mitohana terus ngadonta tama di lemburna anu wallahu alam duka sehat duka henteu tina lumpuhna nepi ka kiwari eueuh beja-bejana acan. Urang malikan kana kaayaan Neng Mutiara nu kiwari alhamdulillah tina gering pikirna geus cager kawasasari. Ngan jadi penyanyi di bar geus eureun ongkohan dicareku Haris nu mikahayang ka manehna. Sabab Haris bener-bener rek miharep ka Neng Mutiara. Samalah poe harita ngagayuh ka malam minggu Haris keur aya di panganjer ka Neng Mutiara keur baradami rek init nepungan indung bapana Neng Mutiara bari sakalieun Haris rek nyaritakeun permaksudanana ngawangun rumah tangga jeung Neng Mutiara. Ari ita keur meresan pakaian anu manehna jeung nu Neng Mutiara indungna diwadahan kana koper. Atuh balanjaan keur bawaeun kanu jadi kolot aya kana 2 dusna jeung ngajagrag meunang ngahaja Neng Mutiara balanja kalawan duit sorangan. Sabab Neng Mutiara boga simpenan. Samalah biaya opna mege salila genep poe dibayar ku manehna dati Haris mah teu kungsi mere biaya ukur rapoean dina mangmeulikeun obat 11.000 jeung mayar karcis. Wade tabu sabaraha nying temut cek Haris nanyakeun perkara indit narek nepungan pimitohaeun. Nya teu langkung akang bade enjing keneh mangga bade pasi siang mangga. Tema Neng Mutiara geus teu mere katangtuan waktuna celengkeung ita harita mairan bari norojo ti kamar tas meresan pakaian diwadahan kana koper kulit. Saya nama tong siang teuing kinten tabu salapan enjing-enjing saporos dongkapna ka ditu siang keneh. Oh mau ita meni palaicing we menitnya palaicing gabong kena bade nepangan tuang eyang cek Haris. Bari mesem kalawan ngiceupan ka Neng Mutiara. Terang atuh Om da teu satosono nage ka eyang komo ita mah teu acan tepang pisan sareng eyang teh. Temal ita dului ngoloyong ka tukang rek mirun seuni. Sabab waktuna nyangu ongkohan ita geus pinter nyangu pinter masak jadi teu ngaripuhkeun nu jadi indung. Samalah lamun Neng Mutiara indungna barang gawe sok dicarek. Lamun kitu teh mah keur ita geus bisa nalang-nalang kanu jadi indung. Aya sumuhun mut kumaha atunya perkara surat talak teh lantaran Mutiara henteu boga surat talak ti Sukarna meureun kapaksa kudu dibeli ku sorangan surat talakna. Perkawis eta mah nyangakeun ka akang we. Atuh sanggem abdi sanggem wae ngagalis surat talak sumuhun. Tangtos aya kalancaran dina ngalaksanakeun permaksadan. Pamitu sanggem rupina kana sesah Kang eta kinten-kinten akang sanggem mangaleuhkeun serat pira. Cek Neng Mutiara sedeng Haris ditanya kitu teu buru-burunya mere jawaban kalah melengu kawas nu bingung. Kumaha Kang sanggem teu Kang? Neng Mutiara nanya. Kumaha kewe mut lah. Ongkoan can aya kaputusan di kolot mumut, bisi kolot mumut henteu ngarujukan akang kawin ka Mutiara nu matak akang hayang tepung ge pokona mah rek ngadadarkeun permaksudan akang bari hayang nyaho kasaluyuan henteuna kolotna kamu ieu dikas demun hayang nyaho kasaluyuan henteuna ada dirujukan henteuna ku kolot Mutiara. Mun anu mawi urang tepangan we tu sepuh abdi Kang. Ongkohan abdi mah hoyong tepang sareng sepuh komo ita mah dia acan terangeun pisan kana rupi anu janten eyang mung dina tos caket karo rompok abdi moal waka ngadongkapan bios ita we heula ti payun. Nah make rek maneurikeun maneh sagala di kitu aya naon? Haris semu kaget harita teh parawargi. Mutiara make cenah manirikeun maneh. Haris ngarasa heran tuluy nanya, make jeung bade maneurikeun maneh sagala di kitu kunaon? Haris semu kaget. Maksudna mah hoyong terang we nahan naroskeun abdi atanapi henteu. Nu hartosna sina ditinggal heula kumaha sikep nu janten sepuh ka ita. Kae geura urang wartoskeun heula ka ita mengpeung abdi emut. Enjing mah bilih kahihilapkeun ta? Ita, kah mama? Ita harita nemalan bari gancang nyampeurkeun ka patengahan. Bade pikir saya naon mama? Cing diuk heula sakedeung mama rek aya picaritaeun nya. Ceuk Neng Mutiara gek ita diuk digireun Haris. Aya naon mama? Ita ngareret ka Haris nu keur tungkul. Kieu itnya mengpeung mamah ingetnya da diisukeun mah bising kapapohokeun tak isuk kieu nya di mana geus deukeut ka imah eyang. Ita ti heula nepungan eyang bisi eyang istri atau eyang pameget nanyakeun ka ita nya bejakeun ku ita abdi teh putra mamah kitu deui lamun lanyang nanyakeun ke kumaha sikepna eyang istri sareng eyang pameget. Nah ngakun teu ka ita jeung lamun nanyakeun ka mamah bejakeun mamah mah keur barang beuli heula ka warung. Jelas nama ku kitu ku kieu gancang ita ngabejaan ka mamahnya ke kumaha ku mamah didagoan di warung. Ceuk Neng Mutiara amanat heula kanu jadi anak.
Naha ita heula ti payun mama. Ita can ngartieun. Kieu ai kudu dicaritakeun mah nya ku mamah ka ita baheula eyang pameget benu ka mamah dume mamah boga salaki ka ngaran Sukarna. Jelas nama teu pati rujukeun nepi ka mamah ngejat ngajauhan eyang. Nu akhirna mamah luas ngabobodo ka ita jeung ieu ka omna majarkeun bapak ita geus maot. Pokona mah ieu padahal mah aya keneh nyaeta ngakukeun ngaran Salim teh. Disabatkeun kitu sotenan dume baheula waktu ita leutik keneh nu jadi bapak ita meunang ka semusibatan. Ngan teu perlu ku mamah dicaritakeun taku dasar eta pangna eyang bendueun ka mamah teh nu matak isukan di mana geus deukeut ka imah mamah rek ngadagoan heula deukeut warung. Ita we ti heula ngan ku kitu ku kieu gancang ita ngabejaan ka mamahnya. Lain ku mamah da ita mah teu acan terang ka bumi eyang mamah. Engke ku mamah dituduhkeun sabab ti warung ka imah eyang teh teu sabaraha jauh paling-paling ngan aya meureunna 50 meter mah. Eueuh deui pokona mah imah gedong di jalan eta make nomorna ge ku mamah urang catet. Anu dipager ku pager nu ngan hiji-hijina bumi eyang tema Neng Mutiara. Diterangeun geus 11 tahun da robah parawargi. Tema Neng Mutiara koloyong ita ka dapur deui sabab rek nyait sangu geus asa. Hari-hari sebalik heula ka imahna kalawan janji isuk-isuk rek nyampeur. Lantaran rek papadon heula ka Ma Upi lanjangna bari can meresan pakean bawaeuna mesalin di Bandung. Sadatangna ka imah haris ngaluar-luarkeun pakean aya kana 3 setelna ditamrukeun di luhur kasur. Tapi teu buru-buru diasupkeun kana koper malah ge kue diuk sisiris bang tuluy ngahuleng bari ngagerendeng jero dadana. Kumaha tu perkara surat talakna Mutiara meureun kudu dibeli ku aing. Sedang meuli surat talak teh pangaji 10-20 ribu katamah-tamah dina waktu ieu mah aing can boga kekeupulan pisan ukur boga duit gegeletekan 25 ribu gitu keur meuli bensin jeung keur meuli rokok. Panyana aing mah heueuh we salakina Mutiara geus pae. Oreng aya keneh di kieu na kalaun urut badega aing. Nu ngakukeun ngaran Salim lamun nya teh mah geus pae moal berabe teuing kudu meuli surat talak. Cukup ku surat keterangan ti pangurus daerah we. Sajabat ti kitu kumaha lamun jaganing geto aing tepung jeung urut salakina Mutiara heueuh jeung Mang Salim alias Sukarna. Ari teu dijadikeun kawin ka Mutiara sok sieun dianggap aing saheureuyeun. Ongkohan aing bener-bener mikat cinta ka manehna lantaran katingali bageur jeung geulisna. Lamun ku nu can nyahoeun malah ceuk saha we geus boga anak. Ari dijadikeun pasti aing kudu ucul duit mangulikeun surat talak. Tapi sakituna deui kumabehna we lah ponok ting pangharepan kawas lain jiwa lalaki we aing teh. Kitu dina gerentes hate haris. Tuluy ngasup-ngasupkeun pakean kana jero koper kulit. Beres ngentepkeun pakean gero nyalukana makenoh lanjangna nu keur nyadiakeun sangu jeung deungeuna dina meja di kamar makan. Sirilik makenoh nyampeurkeun ka patengahan. Ada apa, Den? Tanya makenoh bari neuteu. Begini mak ya. Besok aye jadi ke Bandung mak. Jadi hati-hati di sini ya. Jaga rumah dan jangan buka pintu depan apalagi kalau waktunya malam. Ada yang ngetuk-ngetuk pintu jangan berani dibuka ya. Biar aja dia di belakang kecuali kalau siang. Begitu juga jangan berani masukkan tamu ke dalam ya. Biar di luar aja. Jangan tanya dari mana ada keperluan apa ya. Cek Haris ipat-ipatan ka makenoh telanjangna. Mau terus selamatan di sana ya, Den? Belum tentu. Soal selamatan mama belum tentu. Karena saya belum ketemu sama orang tuanya Mutiara dan belum ada keputusan dari orang tuanya. Apa diizinkan atau tidaknya saya nikah sama anaknya. Walaupun orang tuanya sudah setuju juga, soal nikahnya mah belum tentu kapan-kapannya. Ya entah 2-3 bulan lagi sebab kan sekarang kan ayah belum punya uang. Lagi pula harus beli surat cerainya. Soalnya suami Mutiara ngaku ke nama Salim masih hidup. Dikira ayah mah betul aja udah mati. Buktinya ada di sini yang ngaku nama Salim. Tahu-tahu nama sebenarnya Sukarna. Mah juga nyangke na Salim itu. Bukan suaminya Neng Muti. Tapi biarin lah pokoknya mah selamat aja deh nye. Cek makenoh setengah ngagedean hate dununganana. Oh iya, apa mau makan sekarang, Den? Itu nasinya udah mas sediain tuh di kamar makan. Pokna deui harita teh nawaran dahar kanu jadi dununganana makenoh teh. Wah, nanti aja malah. Ini mau mandi dulu, Mak. Begini aja, Mak ya, hati-hati ya, jaga rumah ya. Iya, Den, baiklah. Pergi ke Bandungnya ame Nakurdi.
Iya, sama Mang Kurdi. Habis kalau nggak dengan Mang Kurdi nanti siapa yang capek? Saya capek nyetir. Mau berapa hari di sananya, Den? Makenoh talete. Ya paling-paling juga 2 hari mak. Tapi bagaimana nanti aja mak. Temal Haris terus ngaleos ka cairek bebersih. Ari makenoh saggeus nutup-nutupkeun hordeng tuluy de katukan. Kocapkeun isukna kira-kira pukul 6:30 Neng Mutiara jeung Ita Permatasari katut Haris geus arinit kana mobil nu disupiran ku Mang Kurdi. Ita Permatasari diuk di hareup ngareneng jeung Mang Kurdi ari Neng Mutiara jeung Haris ditarukang. Sajeroning di perjalanan saurang eueuh anu ngaromong siga nu eueuh piomong. Nu kadenge ukur gerungna sora knalpot. Neng Mutiara jongjo ningali pamandangan tina kaca. Haris melenguk bangun anu bingung tapi sakapeung-kapeung ngareret ka Neng Mutiara. Nu teu karasa di jalan geus tepi deui ka kota Bandung. Harita makakara Neng Mutiara nyarita ngabejaan jalan-jalan ka Mang Kurdi. Mau tebi kene mama? Tanya Ita siga nu hayang buru-buru tepi. Geus deukeut it. Tema Neng Mutiara pok Mang Kurdi nanyakeun bari nempok kana kaca spion. Lempeng wae Neng. Terasa lempeng mangke geus ngaliwat stopan. Mengko kabelah katuhunya ngan ulah tarik teuing bising kaliwat. Tema Neng Mutiara. Nu teu sawatara menit ngaliwat ka parapatan. Tah mengko ka katuhu mang, engke hareupeun toko eureun heulanya. Pokna gilak mobil dipengkolkeun ka belah katuhu. Atuh teu sakumalila reg eureun hareupeun hiji toko. Oh iya bumi ayang teh mama. Cek Ita bari ngalieu. Lain ieu mah toko tu itu nu di pagar tuh tinggal itu. Nya tu benten tujung ka ditujung. Ita ti heula bisi aya nu nanyakeun mah. Kitu we bebejana mah sakumaha geus dicaritakeun ku mamah kamari. Ku kitu ku kieu gancang Ita ka dieu deui nya ku mamah kayak diraguan di dieu nya. Tema Neng Mutiara. Teu hararese Ita harita turun tuluy ngaleos ngajugjug ka hiji imah gedong. Barang tepi ka sampak saurang awewe keur sasapu di buruan. Horeng maupi lanjang Naden Amir. Kabeneran maupi ningalieun ka Ita nu keur ngajanteng hareupeun panto. Panto pager sirilik maupi nyampeurkeun. Bade kasaha Neneng? Tanya maupi meuni sopan bari neuteup kana beungeut Ita. Upi dumina nu jenengan Juragan Amir teh laras di dieu bi? Ceuk Ita. Laras di dieu Neneng, dupi Neneng teh saha sareng di mana? Maupi rada talete. Di Jakarta bi wasta abdi mah Ita Permatasari araya kitu bi. Aya Neneng mah ngakalebet. Temal maupi bari muka selot panto. Panto pager bus Ita Permatasari asup dituturkeun ku maupi. Ki antos sakedap Nenengnya bade diwartoskeun heula. Pokna bari ngaleos jalan ka tukang. Ari Ita Permatasari ngadagoan di hareup. Barang tepi ka tukang pareng Den Winarni nuju calik dina kursi hoe. Bari ningalikeun Den Amir carogena nuju maraban manuk puter dina kurung. Pok maupi cacarita. Nen, itu aya tamu urang kali istri saurna bade nepangan ka Anom. Saya mah di mana cenah maupi? Taros Nen Winarni bari ngaliri. Manawi teu lepat ku kuping mah ti jalan Jakarta cenah Nen. Temal maupi salah pok maksudna merek nyebutkeun ti Jakarta. Ieu nyebutkeun ti jalan Jakarta. Atuh Nen Winarni rada ngahulang. Ti jalan Jakarta? Ai ngaranna saha maupi? Den Amir naroskeun bari ngaitkeun kurung manuk. Jangan nama eta hilap deui Anom tahu pami teu lepat mah. Partina kitu hilap deui Anom lah. Dokter balik maupi mah lah. Cing depungan heula ka ditu mah papa harek mumah heula leungeun, saur Den Amir. Di mana semahna maupi? Itu di Payut Nen. Temal maupi koloyong Nen Winarni kalebet. Terus ngalaan kunci panto. Ana brai nyawe saurang budak parawan menit tegep nakar keur ngajejen luareun teras. Bade kasaha Neneng? Taros Nen Winarni bari neuteut. Bade ka denengan Amir. Temal Ita teu pati tatag. Dupi Neng saha jenengan? Ai wasta mah Ita. Nen Winarni ngahuleng teras ngaliri ka Den Amir carogena keresan keluar. Dupi linggih di mana Neneng? Taros di Jakarta upami percanten mah abdi teh putrana mama. Putra mama saha geulis? Putra Mamah Mutiara. Temal Ita Permatasari. Kakara ngajelaskeun ngaran indung atuh puguh Nen Winarni ngaranyung terus ngaliri ka Den Amir carogena. Ya Allah, ya teh Permatasari teh kitu. Laras abdi wasta Permatasari mung sadi dinten sok sebat Ita. Ya masya Allah Gusti.
Rumah Agung dada teuing gelis. Ye nin gelis. Saur Nen Winarni terus siri rangkul bari narangis jeung Ita. Kojeng Kang Den Amir namanya ketan tras ngusapan kana sirah Ita Permatasari. Nuker paungku-ungku jeung Den Winarni. Gelis hampura engki gelis. Saur Den Amir bari carindak-dak. Red Ita ngareret terus ngarangkul ka Den Amir. Gero Nen Winarni ngagentraan Maupi lanyangna. Maupi. Kahat Nen. Temal Maupi gancang nyamperkeun ka hareup kasampak Den Amir keur silih rangkul jeung Ita. Aya naon Nen? Maupi siga nu kaget sabab katingali Nen Winarni nangis. Nah ari Maupi aya ku teu taletena keur nyageuning Ita incu abdi Maupi. Saur Nen Winarni bari nyusutan cimata bakat ku bunga para mitra. Dah bakat ku bunga ge jadi nangis, ida bakat ku bunga bari. Kumaha Nen ku kupingan teh putu Nen? Nya incu abdi putra saha Nen? Maupi netepseukeun. Anakna Mutiara. Gusti nu maha agung barokok ge alok barokok. Kutan putra Neng Mutiara ieu teh. Dadah teuing geulis menitos janten mojang kieu hapunten emak geulis. Cek Maupi tuluy sasalaman jeung Ita Permatasari bari caridakdak. Jeung saha ka dieu teh geulis? Den Amir nemena roskeun. Sareng Mama engki? Kutan jeung Mama. Ai mamahna? Jeung Mama mana atuh si mamahna? Cek Nen Winarni para mitra. Atuh harita teh sok sanajan ditanya ku Den Amir ge di piheulaan man teh. Mana atuh si mamahna? Den Amir oge naroskeun Neng Mutiara. Itu nuju barangkali di warung ke sakedap urang bujang heula nya engki nya. Jeung buru-buru susulan. Saur Den Amir rupi nu palai engal-engal tepang sareng ingkang putra. Para wargi sadaya teu hararese Ita nyusulan indungna keur nungguan dina mobil sanggeus tepi pok Neng Mutiara miheulaan nanyakeun. Kumaha Ita aya? Kaleresan nin sareng engki nuju araya Mama. Kumaha sikap engki ka Ita? Teu kumaha tiasa we ngangkeun mali nin mah satos Ita nyangemkeun putra Mama teras ngarangkul bari nangis. Atung ge sami nangis kalayan miwarang engal-engal ngabujengan Mama kitu. Temal Ita geus kitu mah blang hate Neng Mutiara ngarasa bunga. Sok atuh ka jero deui cek Neng Mutiara bus Ita harita asup kana mobil diuk di hareup. Geleser mobil maju lalaunan terus asup ka jero pakarangan. Katingali Den Amir jeung Den Winarni katut Maupi keur ngajaranteng dina teras. Geuning kana mobil sedan papa jeung lalaki deui katingalina mah. Saur Nen Winarni neuteup. Reg mobil eureun harita teh kalawan mangkur di miheulaan kaluar mangmukakeun panto mobil anu tukang. Jerut Neng Mutiara jeung Haris tarurun kitu deui Ita jeung mangkur di ngaluarkeun heula babawaan tina jero bagasi. Sanggeus deukeut jerut Nen Winarni lungsur tina teras gero Neng Mutiara ngagero. Kitu di Nen Winarni bari terus silih rangkul duanana pada nararangis. Teu lila Nen Winarni jeung Neng Mutiara pada ngalesotkeun rangkulan. Sorongkrong Haris sasalaman bari ngenalkeun diri. Nganalkeun ngaran ka Nen Winarni. Ari Neng Mutiara gentak unggah ka teras ngarangkul kana sampean Den Amir bari nangis. Papa, hapunten abdi papa. Cek Neng Mutiara tuluy ngaguk-guk bari nyuuh kana sampean Den Amir ramana. Dihampura ku papa geulis. Sawangsulna papa kudu dihampura ku hidap. Waler Den Amir cisot canyalangkrung bari nyengkatkeun awak Neng Mutiara. Geus kitu mah bus sarere arasup guk gek dariuk dina kursi di patengahan. Solongkrong Haris munjungan ka Den Amir mung mangkurdi kakara unggah bari ngakutan babawaan. Dituna dina balik panto. Ari Ita harita nanangkeup salira Nen Winarni eyangna taksiran ngarasa sono kaliwat saking ongkohan Ita kakaranya rupa nu jadi nini jeung aki. Ari Neng Mutiara diukna pinah terus nyuuh kana lahunan Den Amir bapana sarta ceurik deui. Taksiran ngarasa sedih pacampur jeung bungah ku aya nu jadi bapa bener-bener sadar daekna. Papa hapunten abdi. Neng Mutiara minta dihampura. Nyai anaking bae ku papa dihampura pisan lahir batin. Papa ngerasa bunga ku ayeuna hidup jeung nu jadi incu papa bisa tepung deui. Bari pada ya dina kasalamatan turut calageur-bageur. Geus tong dipake ceurik balilihan tong make nginget-nginget ka alam nu geus kaliwat. Papa ngarti kana eusi batin hidup.
Numatak geus tong dipake sedih malah sabalikna kudu bunga kudu dipake pangarasa bagja. Bage reueus ku ayeuna hidup jeung papa katut mama geus pada silih bebaskeun tina kasalahan pahaman tadi. Tina sagala kahilapan boh diri papa kamumut atuh ati mumut ka papa. Saur Den Amir bari ngusapan sirah Neng Mutiara tuluy dicengkatkeun sedeng Cipanon mah masihan pipi. Waktos nasep.